Lain akur-akur anjing aing lieur. Lieur naon? Lieur ngobrol jeung si itu. Mana lieur? Uyuhannya sih mah kuat goblok. Nah, apanya sih teh budak? Yeuh, lamun mana hayang apa? Sia budak ti leutik. Kabayang dititah meuli beas deur meuli keusik. Tina rek nyangu jadi nyeun saung. Iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sia mah. Nah, sabab aing mah boga carana. Carana kumaha? Tempo, lamun hayang nyambung tempo. Hei, naon? Kumar kali katung, tungala atung, Oh, jadi urang ayeuna terik init ka Tegal Kulusetra nyata ngiluan perang Bratayuda. Dengekeun ngalawan saha ieu perang teh? Tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang. Tong dibeli sabab eta pipanyakiteun. Lamun pimanyakiteun maneh bakal gering dibawa ka UGD. Sawadikap pangleuy tungleuy berekbek bekeh munuu suruput midun. Oh, jadi itu teh ngalawan si Bima gajahna Panawa. Urang sadayana pikeun ngahurup si Bima jeung sabalad-balad. Dengekeun. Ke suruput bindun jeung Bimana hubunganana teuing anjing. Iraha ieu teh. Tungleuy samutut samonor tumar kali katu kali mandul. Syukur bagjak kamayangan Sri Tinoning pasewakan busana maneka warna awor. Oh ayeuna nah anjing panjang tapi saeutik setan teh teuing kitu nya sok ku si anjing nya anjing gampang gini geus alah gampang asa ngomong beuneunan apa trikna mah kieu gini gara-gara ku make ilmu. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas bolongannya. Aku bisa ngobrol dengan babatok si ya Allah ya. Perong, jangan terlalu dekat bisa dijekuk. Hey, naon? Iya, yes. Hey, naon? Iya beres. Hey. Naon ya. Aduh. Alah. Kumar kali katung, tungala atung, ember. Aisyah ngomong naon? Sawadikap, tahu bulat digoreng ku si anjing dijual. Kabina-bina teh anjing sawadikap Ya Allah ya Tuhan kami, berilah hambamu kekuatan untuk ngobrol dengan orang yang stres ya Allah. Nu aing anjing